Mieling Dinten Pendidikan Nasional 2020. Pihak sekolah bade ngarencanakeun rupa-rupi kagiatan mikeun mieling Dinten Pendidikan Nasional. Sababaraha runtuyan acara anu bakal diayakeun nyaeta sapertos: 1. Lomba pidato antar kelas. 2. Lomba lukis. 3. Lomba maca puisi. 4. Lomba maca cerpen. 5. Lomba calistung. Sababaraha kagiatan acara kasebat bakal dimimitian dina tanggal 2 Mei dugi ka 4 Mei 2020. Periodina unggal kelas biasa ngajukeun siswa-siswina salaku janten wawakil dina kompetisi. Pikeun kelas anu henteu ngirimkeun wawakil kena sanksi khusus sakumaha anu disatujuan ku Dewan Guru sareng Dewan Murid. Kanggo syarat sareng prosedur pendaftaran lomba tiasa langsung ditaruskan ka wakil guru di kelas sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatian sareng kerjasamana. Sukabumi 1 Mei 2020. Ketua OSIS SD Mardiwana Sukabumi. Anton Sapana Kedanatra.